Pak Ako jengannya nyeri itu rojul ummahu kanu jadi indungna rojul. Di antara deui tanda cirina tereh kiamat teh nyaeta di mana-mana nu jadi budak loba nganya nyeri atawa osok nganya nyeri kanu jadi indungna. Tak aranjeun ka hade bungahkeun nu jadi kolot teh. Bagiakeun nu jadi sepuh teh cara bagia ngabagiakeun ngahormatkeun nu jadi sepuh turut tumutnya. Ciri ngabagiakeun kolot teh turut tumut kanu jadi indung jeung bapa. Titah ngaji nya ngaji. Titah ngawuruk pun bisa. Dititah damelnya damel. Eta teh jadi ciri jalma budak nu turut ka saha? Ka indung bapana. Mau ngalawan we ka indung bapana teh. Titah ngaji mung. Titah ngaji loba syarat. Hayang anu sok kakarek daek ngaji. Urang mah ulah. Ya. Ka hade.